lal wujud wa ma khuliqna illa li'ibadati rabbinal ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ahli taqwa wal jud salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabiyyu Muhammad badiru bil a'malis salihati qabla an tushghilu wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu. Wa qala fi haditsin ukhra al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu nah tak hari itu sok kode pun hari canda harus oke ya pun manit taba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah ayil maghfirah. Wa qala al-ulama wa tanfa'u mayyitan shadaqatun wa du'a'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin. Wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadayana manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbal izza al mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidil kiram. Nu sami-sami hadir sekaligus ku kaula dipika hormatul dimuliakeun tur diteda doana. Urang daroakeun mugi-mugi guru-guru urang sing para ranjang yuswa nu barokah. Wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah guru urang anu dihaolan wengi ieu. Ku jisim kuring dipika hormat urang doakeun mugi-mugi marantena sing biasa neraskeun perjuangan almarhum li alaihi kalimatillah. Aparat pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran ku kaula dipika hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alangkah sayana jisim kuring manusia biasa bau-bau kena Idul Fitri nyanggakeun salam minal aidin wal faizin. Nyuhunkeun dihapunten lahir sinareng batin. Mugi-mugi amal ibadah urang ditampi ku Allah khususna sasih Ramadan kamari. Bisi aya urang dia nu teu tamat aki-aki puasana tahun hareup sing tamat.
bisa aya keneh urang pasir ceuri teu beuki taraweh tahun hareup sing daekeun taraweh. Bisa aya pamuda nu ti beurang-beurang bulan puasa ngarokok muga-muga tahun hareup mah sing daek paluasa. Eta nu ketek amina eta kamari batal mertuang apa sih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang wengi ieu kumpul di bumina urang guru urang kanggo nyurung doa. Anu teu karaos almarhum tos 2 kali dihaolan gitu. Almarhum salah satu manusia anu geus meunang gelar anfa'uhum linnas. Manusia anu bisa ngamanfaatan da cek Rasul tala hadirin wal hadirat. Manusia anu paling bagus teh anu bisa ngamanfaatan ka manusia ialah diantarana maka ketika ditaros ku malaikat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Gusti cek malaikat ieu di alam dunia aya makhluk nu paling gagah aya saha Gusti gunung. Sebab eta Allah ketika ngadamel dunia can dijieun ku Allah gunung dunia goyang terus-terusan goyang terus goyang hadirin. Begitu Allah ngadamel gunung cap gunung Karang, gunung Kawi, gunung Kaludan, gunung Hasepan, gunung Polosari, gunung Kutang kaditu. Gandeng siapa munah harang jadah doang. Ya bapak gunung Kutang baca cemar cengir ya. Ya lo baca di budaya. Langsung malu cuma yang congkok petalaya. Dulur, hadirin sadaya. Maka gunung cicing, maka dunia cicing tergoyang deui. Maka perhatikan bala hadirin sadaya. Lamun di hiji daerah aya gunung na laluhur, eta ciri loba jelema gede. Di Baghdad para hadirin sadayana aya gunung anu sangat tinggi aya anu leutik para hadirin sadaya Gunung Jud tempat merapatna perahu Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mantak di Baghdad aya kampung Samanin sebab ketika perahu Nabi Nuh nyandar itu nu nyesa aya 80 jalmi umat Nabi Allah Nuh. Mantak di Baghdad aya kampung Samanin di Irak perbatasan Turki Baghdad. Itu di Irak gunung laluhur. Ternyata bener para hadirin. Jalmana garaga, ulamana tararinggi. Ketika supi-supi ahli tariqah ayana di Baghdad. Gunung laluhur. Ciri kan be satu daerah. Di daerah orang di Lombok. Lombok itu gunungnya tinggi-tinggi luhur-luhur. Di daerah Banten min jumlah di gunung tertinggi Gunung Arang. Taya, gunung ini. Berarti gede cek ngepek aja. Gunung tak. Cek malaikat Gusti aya keneh. Ieu nu leuwih kuat tibatan gunung aya. Naon? Seuneu beak kabeh ku eta. Nu mana nih? Kejo tadi nanti jadi asap di kulung saya. Oh, nah beneran kita sana. Nganla mau rosata itu main sana kaduruk udah gagap. Sana cekus di Allah bala hadirin sadayana eta leuwih kuat di batan gunung. Sehingga di hadapan gunung aya lahar. Sana anu luhurna kawah. Bala hadirin sadayana. Cek malaikat aya keneh Gusti nu leuwih kuat di batan sono puguh be aya. Naon Gusti? Cai. Sahebatna seuneu ngagundur. Tapi lamun dibanjur ku cai, dulur. Hadirin, eueuh talempes. Ieu cai. Urang ge asal tina cai. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Cek Gusti Allah wa alam beradi. Kami niat seluruh perkara
itu tina cai sehingga bisa hirup. Jalma-jalma nu harirup, makhluk-makhluk aing nu hirup tina cai. Nah iyalah malah hadirin sadaya. Cai teh coy. Kagak apa. Mantak munasabah eta guru sok ngodamkeun subuh di Banjur. Orang di tengah-tengah bener. Eta pan lamun urang subuh ku guru di Banjur teu digebrak-gebrak kieu henteu. Bior bareto mah. Naon eta? Bener Pak, lamun dipikir-pikir eta lamun jelema kaberangan pandeu ka neraka. Pan seuneu eta. Kitu mantap di Banjur di Tatis. Mantap lamun ngadang subuh kuhuruan. Supaya haruda. Nah iya, cai kuat para hadirin. Eta cek malaikat Gusti aya keneh makhluk Gusti nu leuwih kuat tibatan cai. Aya naon angin lamun si eta geus nerap deuleu puso amprekan dulur mawaan barang di Citra mawaan geusing mawaan batu mawaan bata hadirin sanajan hebat mobil puso mun eueuh bana gagah eueuh anginan ribu sehingga lamun geus kena dulur eta angin kana awak beak ka gobang-gobang kudu dikrok tawang. Wah anginnya beka itu bener nanti kan lamun geus nerap eta angin pohar waduh masuk kena awak nembak bues deh nu boga angin mangena blong nu ngambu ka angin kuat nyerang gini babatok dia tadi nu nguak jantan cenah aing mah cek nu saurang dia mah we hampura bae cenah demi Allah teu kampet ku aing teu kampet atau dia ada menjus dia kak kata saya letik maka ces gitu doang 100 jelema di bangpenan dulu mangpok irung kabeh wangi kuat beak kabeh gerak leungeun ya mantak bila mana lamun di lobaan aya nu muak ulah diparangpet eta irung engke kebal ka ambuna udah kumaha bapak-bapak ibu-ibu supaya ieu bau geura leungit urang sedot masing-masing ku irung kabeh aman tereh eta ka ditu tereh leungit tah ieu angin pala hadirin sadaya sehingga pala hadirin sadaya ku angin beak tatanggala bawa angin puyuh angin puting beliung angin bakhorok pala hadirin sadaya rengsek kabeh pala hadirin sadaya sehingga angin sakitu leutikna jelema gagah beak kadang-kadang leles ku angin sepoi-sepoi yang kelebut coba urang siliwir teh alangna teh molor ka gua berada ku angin di bae tah bener tante tah laju cek malaikat Gusti aya keneh eta cenah salian ti angin anu muatkeun dunia aya cek Gusti Allah naon Gusti jalma beunghar dermawan rajin sedekah itu nu muatkeun dunia makana urang pasir ceuri urang ciga yeungeung urang dieu umumna duku gunung desana ni rah ngaranna rah hah mana kitu lurahna desana Mekarsari sadesa Mekarsari urang karoret ka hirup mah sing balalager boga anak parawan bikeun ka santri kunaon kuat sudak teh jelema teu laku mah keciri ya wawa yang lewat diampun ka santri tenang cek ulah leutik hate boga kasbeh pan urang datang emang kula diperet ke wiridan falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim baca ku aceng tos subuh polototan padan poe sabaraha kali ka haji 3000 beres dia maca tajongan ku dia umpak modal suku dia nah ulah leutik ate nah komodai di akhir zaman kieu ku ari mah di negara Rusia mah ku pamarentah ditanya nyandung kak bener di Rusia mah sebab satu laki-laki
berbanding 18 awewe. Mantak negara Rusia kakurangan lalaki. Berarti ditanya anu ku pemerintah dan presiden. Mantak nonton aku dia menimabur ke Rusia kan itu. Lumayan ya. Bahkan engke maceng mah di akhir zaman. Iya urang bila mana lalaki hiji geus berbanding 50. Nah kitab Sahih Bukhari dicaritakeun engke mah eta lalaki dikepung ku bika. Biar engke lompat lalaki hawa sieun. Bika teh apa nya geus kepung-pung alamat lalaki. Sia tah. Anggus. Heh eta lalaki sieun ge. Eta lalaki wanita yang bika mah hiji. Pak santri mah gitu pak, munaya bika, bang gua harus sungutan. Lauk. Woi lauk kaliwat tuh. Boleh minta nomor. Kita aku bika, ya mang ente jadi siapa wah. Lauk, aneh mah pemuda. Engke mah eta lalaki lompat cek. Mak, noek kana tanggal kalapa dikepung, ditingker ku eta awewe tanggal kalapana. Waktu lalaki ditungguan bae bisa turun mah geder sampai kaki iki. Kuat ditandai anjing ini aku bikin diparebutkeun. La ilaha illallah. Engke gede. Mun aya waktuna urang bahas kitab enang bab akhir zaman. Mun aya waktuna. Mun eueuh mah antum geus urang. Takula ayo anak pada dia lah sekolah dari mana data kene kayak wajibnya naon undangan kula bentok dek nonton undangan kaji ngiluan tahlil bae lah teu kudu ngomong teu cenah ngomong mah di bere mik bere dinya kulantaran kula nuju jeneng almarhum mahabbah atuh kula nama mahabbah moga-moga almarhum nama mahabbah ieu mah ku hayang deh keberkahan ti almarhum datang ka dieu mah geus kudu hayang naon ngaranna eta urang kaberkahan ku hiji jalma saleh ke aya riwayat kula kamari bulan puasa ieu mah keur ngobrol ieu ngaji jeung budak bebarengan kita perisalah ahli sunnah wal jamaah nyaritakeun kehebatan ulama ternyata ulama nyapaatan ke waktu hirup di dunia yang di kiamat. Masya Allah kayak orang riwayatkan tenang sih nyaritakeun ieu tadi teh Gusti aya keneh lian ti jalma lian ti angin ieu dunia aya anu leuwih gagah aya naon jalma tukang rajin sodako ketika jalma tukang rajin sodako dulur ternyata dina kitab Nashihul Ibad diterangkeun itu kekuatan sodako pak bisa ngurung ka keluargana jadi orang soleh. Dua ketika orang ngadoa sodako jeung doa balap kalau mahpud sepetan keneh sodako wajar mun eta sodako leuwih gagah tibatan angin jeung cai leuwih gagah tibatan seuneu jeung gunung pada hadirin. Nah sebabna Pak ieu pan urang ngadoa mah loba syaratna. Cek Imam Ghazali para santri mun hayang tereh diijabah doa aya 10 di antarana hiji kudu boga wudu 2 madep kiblat 3 kudu khusyuk 4 kudu ngarti karena doa nu dibaca kurang kan urang boro-boro betul apa tidak ya eta terus kadituna dulur hadirin sadaya kudu yakin ka opatna lain opat yang geus leuwih eta teh opat kadituna kudu bersih beus urang tina barang anu haram mun hayang tereh dijabah pada hadirin sadaya diukna ge teu sembarangan iyalah tata cara doa yang dijabah syaratna 10 sodako mah teu loba syaratna tapi kunaon ngelehkeun doa sodako ternyata syarat sodako mangan hiji naon ikhlas tapi ikhlas hadirin sadaya pelaksanaana ngelehkeun perkara nu 10 sanu teu hook pakana dunya komo bika jurig manulu paneta
kayak gitu. Ya kadang-kadang orang jadi musuh tajam pamajikan. Menang rezeki milik. Jual bapak najeng indungna. Kumacek pamajikan. Bapak kakak majeng indung bapak tibareto. Kumaha anak boboga ya urang. Masya Allah gedeng-gedeng berbahaya duit lol deka dia. Coba mikir kaja lain urang bae anakna, coba mikir deuk ira bobogana. Kak. Jadi kan ku urang dilawan pamajikan bisa tidak lawan ka penting bisa pakai celana 7 rangkap urusan dilawan bingung itu kolot urang wajar lamun eta sodako ngeleke doa mata lompat balap doa aja sodako kalau mahfud hadirin cepat tan sodako tibatan doa munasakan ngelehkeun seuneu ngelehkeun sagala-gala mata dulu jelema tukang rajin sedekah mah masya Allah anakna hadirin sedaya ira ge bakal aya anu saleh dikuru malah sedekah bisa ngajamin keluarga jadi anak saleh. Imam Ibrahim bin Adham tembus wusul ka Allah lain ku zikirna lain ku maca salawatna lain ku ngajina lain ku maca Qur'ana ku sedekahna ta Imam Ibrahim kerja mahal aja orang kalau lain saudara dok Allah tentang itu nahilah sehingga pancek Rasul as-sodaqatu tadfa'ul bala sodaqo eta bisa ngahalangan kana balai bala hadirin nahilah mata doa diijabah ku Gusti Allah urang ngadoa Gusti Allah bener tak eta doa diijabah bener ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni hari suga naik meta kori suara na gede leutik suara na orang mic nah yo memang kayak bisa tah mah jauh tuh leutik suara deukeut atuh gede wa idza sa'alaka ibadi anni fa leutik jauh ieu nah aing ngaji orang dia ahli ngaji orang dia mampu masih dicuri juga yang ke Satria Haji Mansur po Masya Allah kesepuhan wow kesohor masuk lah pasti dicuri mati banget karena ngaji ngadol gitu kalau kata ya ngaji haji disebut gak kan lah ujung-ujungnya aku urang ada ka Gusti Allah tadi bagi cek Senawawi cek ulama urang Senawawi Tanara ning kronjoka gimana di mata tuh pasane wong Jawa mantap di serang mah tuh laka jelema anane uang terus ngadoa dibagi-bagi tah ngadoa eta urang ud'uni astajib lakum cek Allah gara ngadoa sia kae gimana dijabah bener Gusti bener ngan eta urang ngadoa ka Gusti Allah aya 3 bagian cek Nawawi dijabah eta Pak hiji dijabah teh aya wahwal matlum minta duit ke Allah dibere tah duit dia ke Gusti Allah aya langsung ditokcerkeun terah baji anu langsung Gusti abdi hayang jadi lurah beak Kiai Hikmat 20 tempat beak Madura beak Jama beak sore eueuh teu meunang ka tadi bere berarti minta hayang mobil ya Allah Gusti minta Avanza minta Innova blok kabeuli dibere wahwal matlum ngaranna minta cai diberi cai, minta duit diberi minta duit yang dari dunia. Ayah santri ya Allah Gusti, Allahumma pertama mondok mah. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin pertama mondok. Kepal mondok di dia dulu. Allahumma zawwijni zawjatan jamilatan wa farjan kabiron.
wala banang kabiron oh Haji Nurdin tak makan doa gitu para gina Gusti abdi datangkan jodoh abdi ya Allah datangkan anu gelis oh kayang nama atuh ngaca banget kos kumaha tuh lepewon batu yang banget 5 nilainya yang pamajikan 10 mau endah kena fitnah ka baturna beneran kak ulang mang beneran teh misalkan imanya petelaki nah gitu hideung pamajikanna putih gitu bikang nata doang oreo kira-kira dah sajinya eta atuh eta teh pamajikan ari eta bukan eta saking ya Allah ya Rabbi yakin dipena sumpah di pena yakin percaya sudah yakin nanti ada dulu ada sih ada dulu tinggal mau pitis doang kaum pada alamat karena tapi tak apa tungtungnya itu tak sedang-sedang baik kalau pamaji ngukur banget mantap ingatnya pada itu aku lagi kobong cenah mak urang yuk ijajah peret banjur cenah gimana tuh di lembur anu benar baik bapuktina kedak guru peret mah deuleu pamajikan geulis tah aing mah mun datang ka ditu geulis pamajikan ruhai ku guru aing barang di deuleu ku kulaka ka ditu utang nyambleh sabeula betis alabatan kau kan maaf lagi karena nginakeun karena dedeun Allah henteu ieu mah keur ngomongkeun bae kitu nyaritakeun ka haji ieu nu kieu aing maju peret tah dan dia percaya gitu kebetulan idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi emang apa ya keyakinan atuh dah teu boga rasa atuh kieu disebut dekat deui leuk we bibir jebleh sabeula sepion eueuh hiji 4.000 kana urang tadi kayak ngomong itu kan entah pernah teu guru atuh kumaha guru ge kudu datang heula bener tuh ceng bener teh bang doang pula pada tong ngobrol tadi tengah punten kak ieu mah nyimpang saeutik bela leutik ngobrol bae kayak kunti foto jeung dia eta bae baret atuh ngobrol jeung para kiai ngobrolkeun kumaha awak supaya sehat ai kakak umur sabaraha kakak umur sabaraha kakak umur sabaraha para ngobrol ceuk atuh kudu mantep ieu awak leuleus jadi jago dia teu panyakit cenah teu nampa umur nu ngorak kencing manis nu kolot kencing pahit oh kencing beuheur ge aya doang ya Allah cenah tuh pada itu kula maju cek masa urang kula mah geus leuleus pada sataun nu geus telok cicing cek makanya geus telok baca telok naik gitu mah barang teh atuh eta cenah coba di mana nu aya obat bagus syariat naon tah supaya ieu kuat boy ngobrolkeun anu ieu cenah obat anu anu tukang ulut anu biasa cacat para kiai kula ceramah di daerah Rangkas kan yang mau dibejakan daerah bener Pak dekat ke daerah Serang ceramah kalau itu kunaon aya jelema buta teu ningali cemana punten pribados biasa ngobrol atuh mangga gitu kan bebas ya mah atuh kami lalaki kabeh cek eta buta punten ieu kula mah kaki jamal cenah atuh meureun cenah terang sawara terang lupa jam bisa deuleu kula atuh buta ieu Kak kula ge boga rasa di jamal cenah itu gitu kan jadi kula mah mau bisa deuleu cenah jeung beja cenah jeung batur ki jamal ieu cenah suarana atuh jelema mah eueuh cenah kula teu kadeuleu ieu sarana kadenge cenah kula heuh kumaha kitu kan ngobrol jeung para kiai deui sapa mangge abdi mah punten cenah ieu obat kuat mah teu aya deui sebab eta pamajikan opat eta nu buta atuh kami mah lohok kabehannya haji oh ada jadi obat kuat mah oh atuh eta cek manehna nah gitu Caum Ambon dicocolkeun kana uyah eta kiai ubar nyari cangkeng hiji cek manehna terus Caum Ambonna kudu nu satengah mateng jadi nu eumeul
Eta kiai Masya Allah cangkeng lancar, pamajikan ge ngahaha seserian, bahkan cek manena kakuatana bisa 3 jam aya nu nembal kiai saura cek kiai ka atuh kebal teuing tah macan kehala kiai eta na masak kadang cenah 15 menit aya eta nu 2 jam setengah atuh kula sini siaran jeung pamajikan kula jam buta ieu orang buta pemajikan haram jadah doang nanti di mana ada kuah-kuah doang tak boleh cuma tipu ya itu orang mana sering siaran 2 jam setengah nanti pemajikan atau buta iya marah ayah mah jam berapa ya jam mana terus sedekah ketika orang meminta ke Allah ayat langsung diberi ayat orang meminta ya Allah Allah marzukna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan tadi diberi ku Allah telah tadi bikin Gusti Allah ketika orang mencilaka mau motor moleset sat tapi selamat tah doa eta didapil baliatkeun diselamatkeun tina pancabah dijabah teh doa eta dijabah teh nanya dijabah ayo udah hayang selamat hayang cilaka atuh eta berarti ijabah eta doa dibelekeun ku Allah kadinya kana selamat gitu telah terus aya deui dijieun deposito ku Allah minta duh dia hayang samsu dibade gentong bae minta pamajikan gelis atau rongkomon minta mobil ku Gusti Allah atuh dibere motor bae hayang cager bengek bae tadi jabah ketika maut hadirin ditimbang amal ku Gusti Allah berat kakenca anak kaya cek Gusti Allah teangan bisa akan amal malaikat lain Allah terang diteangan ke malaikat ayo di Gusti belah ditimpah lentoy bisa katuh kan cek eta jelema Gusti amal naon gitu iya ku gede-gede teh ibadah abdi mah rumasa salat kitu para rukuh ibadah abdi masa kaburuna iya ku gede-gede teuing Gusti Masya Allah puaramat pan ieu amal dia barato di dunia dia kuaing dibere pengek Masya Allah pan dia barato teh hayang cager teh geuring tapi dia kuaing teu dicageurkeun tapi dia sabar teu aral cek Gusti Allah narima kana kodok jeung kodar ti aing tah ganjaran anak kumaha cek eta jelema bau Gusti mun anya oge mah hayang bengek saumur-umur di dunia jago gede ya deposito di akhirat aya eta kira-kira geus bejarkeun ka doang kitu aya tuh terus kembali ternyata sodako lebih kuat tibatan gunung tibatan seuneu tibatan angin tibatan cai jeung malaikat Gusti aya keneh ieu nu leuwih kuat tibatan jalma nu sodako aya saha orang soleh ahli ilmu ahli ibadah jalma tukang ngadengkeun diri ka Allah eta leuwih gagah leuwih kuat ti jalma nu sodako tibatan gunung tibatan ieu jeung itu kekuatan anu terakhir pala hadirin sadaya orang-orang saleh wa bil ashari hum yastaghfirun ternyata orang soleh ahli ilmu ahli ibadah ka Gusti Allah bisa nyalehkeun kekuatan anu 5 tadi nah iyalah pala hadirin sadaya mangkana kudu syukur di eta kampung aya hiji ulama aya hiji kiai aya hiji ahli ibadah ketika Allah turunkan orang salah di satu kampung bagaikan Allah turunkan hujan di satu daerah kumaha eta ketika turun hujan nu atoh bae aya sanu atoh patani nuhun Gusti hujan ku Gusti diturunkeun abdi jadi nyawah deui ya Allah nuhun aya eta jelema patani rombongan aya ketika turun hujan enak aya tukang es aya beak es dia bangsat dong hujan baru jadi cai es aing rugi aing
teh hewan teu turun hujan resep henteu doang na tumbuk kebo be saha atuh tah mah contoh ieu contoh tukang baso berarti hujan itu biasa banget teh hujan itu cuek banget tah eta doang na tumbuk kebo be eta urang na tumbuk kebo atuh hewan atuh henteu resep atuh henteu kajana pok-pok di kupu wah tidak pok-pok gitu. Eta kayak gitu. Ketika ulama diturunkan di hiji lembur, bagaikan cek Imam Ghazali turun hujan. Aya nu resep bae ka ulama, nuhun Gusti di kampung abdi aya kiai, kami bisa sholat, kami nyawa barang haram jeung halal. Gusti Allah atuh nuhun Gusti. Ibaratna patani. Aya nu hewa lama. Nya, teu mah kiai itu haram, ieu haram. Itu teu meunang, ieu teu meunang angel ka beunghar. Pan gitu eta aya. Itu apa? Itu Masya Allah mantap kudu nuhun mun eta kampung aya ulama ketika itu ulama jadi patokna dunia jadi pakuna dunia sebab itu ahli ibadah ngelehkeun tadi nu 5 para hadirin wal hadirat pakuna mun geus dialaan ku Allah contoh imah urang pakuna pen mun teu hafal pen sok aya mulai dicoplokan imah reot moal reot moal reot para hadirin sadayana Masya Allah para jamaah sadaya ketika dunia lamun ulama nak geus dipundutan kamari pan Abah Haji Soleh pasar Kemis guru urang nya di Tangerang yuswana 85 tahun bobos Abah Soleh pasar Kemis kamari di Pandeglang almarhum Mama Kiai Haji Wasi' putrana Abuya Busra Abuya Busra eta guruna Abuya Cidahu bedimiati yuswana 78 tahun pupus Abah Soleh wengi Senin sama Haji Wase wengi Selasa duniana mulai di patokna dicandakan maka penting urang telah diri sedaya mahabbah kala salah satu ulama sebab ulama itu bakal nyapaatan jaga di poe kiamat begitu nek asup ka surga rengka kerukuk tak kiai cek malaikat ulah jijing di tengah jalan tak kiai aing nek dadak aing dadak nek aing nek aing moal ndak cek kiai atuh engke sabar malaikat aja nangasa atuh ieu kawau kula cek malaikat isfa man arafta tulungan ku anjeun jalma nu anjeun bau kata jelema diberi tugas diberi mandat di Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang soleh seperti itu bapak-bapak ibu-ibu maka penting urang ngamahabbahkeun awak urang mah rumah saja jalma bodoh lain ahli ibadah wala hadir sadaya dina kitab eta Prijul Qadir manaqib Si Abdul Qadir teh bener teh kumaha ke depan aya riwayatna eta jelema mahabbah ka Tuhan Syaikhul Qadir. Syaikhul Qadir salat mena salat. Syaikhul Qadir artina ngaji mena ngilu ngaji. Syaikhul Qadir ngilu mena. Pokoknya nutur-nutur ulama. Nutur Syaikhul Qadir Jilani. Begitu maut eta jalmi hadirin sadaya. Masya Allah gancang carita eta jelema mahabbah ka Tuhan Syaikhul Qadir Jilani ketika awal nama sapa mampu manehna ketika manehna disebut Syaikhul Qadir Jilani aya hajat Abdul Qadir Jilani Masya Allah maut ditanya malaikat marrabbuka siapa pangeran dia malaikat Abdul Qadir Jilani cek malaikat ayo makarak mandi kira gue mata nyawa kara sih atau mungkar nakir gitu atau entah oh nah kita pernah gitu atau gula mata mah yang ngomong daya kayak nah kita pernah daya atau nak sumut gula yang ngomong gitu cek eta jelema anni la a'rifu syai'an illa Abdul Qadir Jilani aing mah tanya naon aing mah tanya ka Gusti Allah tanya ka itu aing mah Abdul Qadir bokir kumaha kari lapor heula ka Gusti Allah. Gusti, abdi nanya makhluk Gusti. Ditanya ku abdi, "Man rabbuka?"
kabeh jawab Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Iya masa orang beda. Kuma jawab Abdul Qadir Jalani. Kuma sikat Gusti Allah. Tanya deh sekali itu. Cek malaikat. Marabbuka Abdul Qadir Jalani. Ndak disikat, ndak digebuk, ndak dipecut. Apalagi mitrop bahasa Arabnya. Pecut. Eta pecut anu dicekel ku malaikat Jabaliyah dengekeun pemuda. Sok kapleh harap jadah doang. Bisa terus paling kotok di sini dia. Pecut malaikat Jabaliyah lamun digebukeun ka dunia, ajur dunia, digebukeun ka neraka, ajur neraka, digebukeun ka surga, ajur surga. Digebukeun ka lauh mahfuz, ajur lauh mahfuz. Ku sangat tegas eta pecut malaikat Jabaliyah. Kok kana kena digubuk ku malaikat Mungkar Nakir. Abdul Qadir kajubuk. Abdul Qadir. Sanjan Abdul Qadir. Abdul Qadir mana? Itu dia tanya aku Jailani. Kudusun dia cek Abdul Qadir. Tanya kang aing. Tanya aing macam Mungkar Nakir. Ih, gegabah. Ulah disiksa. Tak bisa. Aing mah tugas di Allah. Bedakan ke Gusti Allah. Aing gitu ngajungkung di dia. Oh. Wah. Cakap lo Qadir dusun jatuhnya ke aing. Oh, karena kita nama tuh kula emang. Mana kita mau kula emang. Oh. Bebenya, kukir kumaha tanya karja. Geus lapor deui ka Gusti Allah, lapor. Gusti, aya naon deui? Nek digepuk, nek dipecut, nek disikat. Atuh ngajungkung Abdul Qadir kumaha? Gusti, sikat tengos. Sadaya Abdul Qadir nage. Begitu bokap be malaikat. Cek Abdul Qadir, nek naon? Nek dikat ieu cenah. Tugas ti Allah, kula tanya naon? Ulah, kir ulah. Kudu mana ka aing, cek Abdul Qadir. Iya murid aing. Ulah, tak bisa. Ndap. Majan anak digebuk dirambet ku Abdul Qadir pecutnya tak mitro. Cokot Abdul Qadir. Hayo dia malaikat Jabaliyah. Iya pecut lamun digebukeun ka surga ajur surga, digebukeun ka neraka ajur neraka, digebukeun ka dunia ajur dunia. Ku aing dengan aing lamun digebukeun ka dia duaan kumaha. Kira kumaha? Mulai nama kudu leumpang ieu. Bebeja deui ka Gusti Allah. Gusti, anane malaikat. Ting jadi ting tanya kira-kira. Atuh pecut kami dirabet cenah Abdul Qadir, ku digedeun Abdul Qadir. Laju, waduh, datang Abdul Qadir maksa Gusti. Oh, kasurgakeun bae burung. Amankeun. Sebab Abdul Qadir kakasih aing cek Allah. Waduh. Eta ku mahabbahna ceng kakai harap jadah doang. Masya Allah. Nailah. Habib Abdurrahman As-Segaf. Perhatikan. Wali Allah. Eta Habib Abdurrahman mah dulur. Masya Allah di alam kuburna. Kumaha gitu. Atuh muji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fiatrah. Di jero kuburna muji. Eta jalma mait. Ijabah dikuburkan deket orang saleh, deket Habib Abdurrahman ngan ahli doraka ndak disiksa ke malaikat disiksa aku pulau kayak waduh aduh cek malaikat Habib Abdurrahman di ngaganggu bae ai keur mikir sae ngaganggu itu yang kan Habib Abdurrahman Mungkar Nakir, ternaon nyiksa. Pasir cari. Agit lah, coba yang lagi disiksa cenah ya. Gandeng cenah yang aing keur dikir ngadago ku Gusti Allah. Coba lagi nyiksa aing keur husu-husu ka Gusti Allah dikir. Aya kumaha kok gegorowokan waktu disiksa. Atuh aing kaberon jadi ieu. Ulah. Kitu mun bahasa urang mah ringkesna ieu mah. Nah kitab nah gitu lah kitab nama. Boleh ulah kita namanya. Ulah di Arab gede ya tak Haji Suwandi, Haji Nurdin, ribu ulah. Soal untuk ribu. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
begitu. Arah, cakap Abdurrahman. Coba kudu mana guys? Atau kata malaikat kudu deh. Gusti ayah kami kerja saja nih ya. Waktu ayah hamba Gusti ilu-ilugan bae. Apa aku jenenge waduh. Enggak sempat teh kunaon kitu jauh urusannya nyata jangan Gusti Allah. Begitu Allah gitu. La illallah. Waktu malaikat jawabnya nyiksa deui. Waduh. Orang cekabi pandang si aing kunaon kitu. Jangan ganggu kan nanti kirain cenah aing khusus ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kadang-kadang Gusti Allah malaikat hamba aing keur ibadah khusyuk. Eta wasilah makomna deket orang soleh. Nah, gimana? Tuh orang-orang soleh. Aya deh ka riwayat kieu. Begitu eta jelema. Jadi orang kudu mahabbah ka orang soleh. Gitu. Udah dianggap enteng. Gimana? Nah, lah. Mana dia? Anak pesantren. Zaman now pesantren. Dala doa ke usah kupluk. Dala pagawe cenah ngariung bae cenah dala. Lah, paling jago kan modal ijek saha. Gawe naon? Kamari kula bebanan ka? Jam 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak. Waduh, kaje. Masya Allah bae minta doana. Masya Allah. Tapi jangan kula net juru. Walid bawa kami dana nyuga jaya. Nyam. Bah. Nama gitu. Sabodo amat teu kajur teu. Blok, amplop boleh dibuka 300.000. Cek kula sabodo amat teu. Biji teu teu yang penting amplop berbalik deui. Terus. Nyerang kita. Blang benerong. Tanggal 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai. Punten cenah baji aya surat. Dibaca ulang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manganu pae. Di lembur masa 2 kiloan. Nyolat ke. Dar salat tadi ya didelek 150.000. 450 kan. Jam 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak, Kak, ieu engke tas asar wayahna mang anu nek meras imah. Daratan pada di Jakarta. Ya titipan ti payeun rokona saslok. Blok. 2 minggu yang temui rokok. Nyukur pan kula salamatan imah ka ditu. Aduh, hasanah. Alhamdulillah. Besek beda. Beureum tadi na. Amang besek leutik. Atuh aja gaweana ngadoan teu nonton diuk doang jeung ngatuk. Aya aku jeung kiai haram jadah tuh. Mana betul kairu. Cenah, jadi jangan boleh karena motor cenah aja. Tan ngaranna berkat teh. Untuk di Jakarta ieu kok numpuk bukan. Hapunten yang kamari katinggalan 20 lebaran ieu cenah sampingna blak BHS kan. Amplop, blok. Harus rem. Benar siapa kula paling langsung banget itu. Beda ya karena rasa lain deh kan. Beneran. Dan semangat yang nak lain deh kan. Karena tak kiai gitu. Lain deh begitu. Setelah mendapat paling lah. Kata nara lagi dapat semua. Assalamualaikum segala mainan. Pada hawal oh. Datang pada kiai. Lep. Mana ceng di hawalan anak. Bikin apa pun tadi tarokona belum besam suka. Berat 5 bungkus. Untuk izin aja yang ya nak lumayan aja nambah kali ya bisa rokok nadai blok di dalam blok 1 juta. Mana saya nunggu ada rotan anak? Ya iya di dulu ku kiai. 100 jelema. Pulang karena ya rokok 5 bungkus pada ambil 1 juta. Kumaha tak kayak ngomong nak? Ayah kene tah ceng nunggu di hadrotan. Kotak deui kiai na ge. Langsung kayak Dohogorotin Nabil Mustafa Sallallahu alaihi wasallam Wa ala ala sahabat kiram Fatihah Wacala tak ya 1 juta pak Rokok Samsu La illallah Nggak ada lagi pedok Waktu ces Allahumma salli ala sayyidina salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afat. Ta'tilana bil mahadaj. Alamatan buah kaki-kaki di belakang Ciaos.
jajal eta boga imah dengar eta kiai geus ngasa ayeuna cek boga abah ada kurang sehat cenah itu pada hal Pak tadi cenah Pak blok rokok nu pae makana nu pae sampurna ari pae hayang naon hayang sampurna eta rokok sampurna nu pae nu hirup hayang samsuna di dalam 15.000 kan beri lecak dan duitnya waduh kemana kayak ayo langsung masalah mana Fatihah ahad kira bos nena aduh lagi kira aduh nanti cepat masalah hajat mamat itu si hajat mamat terus ya eta riwayat yang kitab Tuhfatul Mardiyah kieu teh Kak riwayat masih mendongeng bae supaya tambah mahabbah aya jelema doraka begitu maut eta jelema doraka hadirin deuk disiksa ku malaikat cek Gusti Allah engke heula ulah ka disiksa tanya heula manehna coba eta manehna pernah ngaji tah henteu ka hiji kiai mingguan tanya mamang kudu nak neraka di barang lupa ditanya kita Gusti Allah mamang waktu di dunia pernah ngaji tak kiai enggak kan pernah ulama telepon asal kiai geriung belum pernah kiai beneran belum itu gaya kata can pernah mau itu bewe jadi Gusti can pernah cenah ge balangkeun beta ka neraka keula tanya cek Gusti Allah pernah teu sasalaman jeung kiai sugar kaparok lain ngahaja ada kaparok beta begitu hagok gitu lah kayak gini haja tanya mang pernah teu mamang sasalaman jeung kiai sadajan teu dihaja ulah mun kiai melipir teu haja namun sama jeung kiai teu ulah geruk ulah bener bencai la ilaha illallah aya tadi pasir cari nu kitu Emrin Kak mulai terima waduh Gusti can pernah sasalaman jeung kiai tanya pernah tante ngaliwat ka majelis taklim kiai keur ngaji manehna ngaliwat doa mamang pernah teu ngaliwat ka madrasah kiai keur ngaji mah ngaliwat pernah kula memilih lipir kana jawaban itu mun kena dicak tai kula maka tas eta ku embung pangiji kuat mun kena dicak tai bahasa la ilaha illallah bener kok tahu hargaan ieu Kak beneran jelema ya eta ada tai kotok jeung tai jelema atau margan eta jelema tai kotok napa sawah urang dia datang ka kalawang datang kalau mangge eta belah dia koneng belah dia hideung cek bapana ceng keduk tu tai kotok jeung surubuk bawa Kak ayeuna ieu bah ulah deh tai curi kieu macam geus lupa kata tai jelema tai curi wah mana nama atuh eta jelema nincak tai san kita sahabat laye kuat ibu suruh patedek geura modal masalah tai setan kuat 10 meter hendak kita paehan coba tanya deh eta jelema kumaha gitu Masya Allah barang gitu ditanya mamang can pernah ngaliwat can kula mah oh Gusti can pernah can ngaliwat tanya deui pernah teu bareng dahar jeung kiai juga dinu hajat kiai prasmanan maena prasmanan undangan mang pernah mamang eta dahar bareng jeung kiai tengah haja-haja kula mah teu hayang bareng dahar jeung kiai mah cenah saeutik kula mah rebok jatuna tadeu waduh encan pernah pulang tadeu Gusti jajan pernah cenah mam jeung kiai tanya deui ngaranna sugan mirip-mirip jeung kiai mantap wana sabah anak titah bagus di aranna
Masya Allah tadi ditanya, Mang sangaran Jonod. Oh Pak yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Jonod. Oh. Di mana Kiai Jonod? Penunjung Sumping, Kal Mukarram, nyata Kiai Haji Jonod anu di pasir anjing. Oh, di mana? Gusti, jangan ada Jonod. Muntah mah Junaidi. Gitu. Oh, man Kiai Jonod ya. Acara selanjutnya tausiah agama yang akan langsung dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jonod. Oh, di mana? Saya penting ada yang di mana? Mata anak tidak bagus ngaran, udah sok sakadae. Ngaran anak daek. Ngaran anak pamajikana tak usah grup deh. Anak naritna, pamajikana tisna, bapak namang tanah. Tentang anak matana. Kamana bitisna. Kemudian itu jadi dicai ke gumbah hulu siritna. Nah, tapi kalau sembarangan, tanya ke kiai beran anak. Lo sok baik. Gusti ngarana kita akur jeung kiai. Waduh. Terakhir cek Gusti Allah. Tanya ke si eta boga teu bahiji babaturan. Anu babaturan mah apa ka kiai? Si eta mah teu mah apa? Ngan babaturanana mah apa? Mamang boga teu hiji babaturan, anu eta babaturan mah apa ka ulama? Coba bener, kula ieu pernah dagang kayu. Tah, kula sok join jeung manehna. Kula nu ngirim ti leuweung. Kayu sesakos kula dituar bae. Pan kitu kadang tukang kayu kan salah nuar jeung bahasa Korea puji empat loh kan salah nuar aneh. Jeng di tengah jalan 20 batang hajar 30 eta mah ketinggang bahasa anjing kesrek doang. Kumaha eta hati sadaya? Mang. Bener, kula pernah dagangan kayu heubeul cek manehna. Ibarat aya ieu mah. Bos kula mah abah ka kiai beu eta mondok mah kiai itu jeung kiai ieu jeung kiai itu jeung kiai mantap teh dekat inget kolot baheula mah kula pada heubeul mah eta mondok manggil kiai 2 bulan keneh dek hajatan masyaallah dek hajatan ieu kuena eta kula wakil me naon eta ranginang pan ku di gorengna jeung kiai ngasannya ulah dia menututung bae jeung kiai tah mah karena menututung mending nyupai kula bapak cepet kanan. Ulah. Cau abon bagus pan urang hayang coban bagus mah. Nya coban eta ulah. Tadi buti dina bae tah urut lalai aja. Yang ide bah. Mulia eta ulah. Bener teh. Paladirin sadaya. Bener bos kula mah apa jeung kiai lamun eta nekai mah kiai kuat para majlisna dibangunkeun masyaallah kuat dikamakakeun sagala bahkan anakna dijamin ya Allah ya Rabbana ya Karim ku pohara eta bos kula mah pala ditanya Gusti boga cenah kita mah babaturana mah apa ke kiai geus ka surgakeun tu Gusti Allah cek malaikat apa jadi tu belang bae tah ieu teh sanajan riwayat hadirin kuduna mahabbah ka orang-orang soleh matak cek Imam Syafi'i ana uhibbus salihin walastu minhum aing cek Imam Syafi'i cinta ke orang-orang soleh walastu minhum sanajan aing lain termasuk orang soleh Imam Syafi'i kan ngomong gitu Imam Syafi'i ngaku lain jalma soleh atuh komo urang wala hadirin sadaya mantap ilah penting mahabbah ke orang-orang soleh ketika orang soleh tasba'u yaumal qiyamah thalathun al-anbiya wal ulama wasyuhada kiai hadirin sedaya bakal nyapatan 3 golongan yang akan memberikan syafaat nanti yaumal qiyamah 1 para anbiya wal mursalin terutama kanjeng Rasulullah Muhammad sebab eta begitu pala hadirin sadaya memeh ditanya marrabbuka ku Allah kayak ku malaikat dina hiji riwayat mah kieu tadi kita beri salah ahli sunnah ceritakeun ketika eta main pupus hadirin
Nah, orang mukmin yang beriman kepada Allah, percaya ke Kanjeng Rasul, langsung ditanya, saha pangeran anjeun? Gusti Allah. Jeung saha nu dimaksud ieu rajul hiji lalaki Muhammad nyatana jalma orang mukmin mah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah bari nyandang agama Allah kaula ge terang halal haram sababiyah Muhammad. Mang cek malaikat tadi dia makan neraka amang tempatna. Ngan kula terang jawab tepat. Maka di surga ke dipindahkeun tempat anjeun ku Gusti Allah di neraka kana surga. Munasabah kudu diayakeun maulid. Munasabah kudu mahabbah bener-bener ka Rasulullah. Mantap aya. Nah, eta salawat mah sampai saeuting ulah lepat 11 kali ulah pokok. 5 ayat daek masalah ayat 8 dua kudu oh misalnya sedang apa. Kakak dah. Taya pala di sana. Terus. Satu para anbiya, terutama Kanjeng Rasul. Yang kedua para ulama, orang-orang soleh itu bakal nyafaatan para hadirin sedayana. Iyalah guru-guru. Moga-moga wasilah mahabbah urang hayang ya urang jaga beberengan jeung guru urang nu dia haolan sasarangan hayang insya Allah ngalap barokah para hadirin sadaya ti ulama masya Allah upohara teh para jamaah sadaya komo lamun urang dibere kenang-kenangan ku itu ulama komo ilmu mah hadirin sadaya komo ilmu mah sahabat Rasul meh pelajari Pacik kula leungit, cek sahabat Rasul. Cek deui di deui, nek naon masih di peci mangabade kunaon kitu tah peci aing. Aing melain pecina ieu. Dina peci aing aya rambut Rasulullah. Nyokot atar kaberkahan para hadirin. Eta sakitu. Komo urang hadirin sadaya. Dibere ilmu ku ulama. Rasulullah nunukkeun ilmu ka para sahabat. Sahabat ditunukkeun ka tabi'in. Tabi'in ka tabi'at. Terus ka dieuna ka mujtahid. Terus ka dieuna ka guru urang. Atuh komo dibere eta sehingga nyalametkeun urang di dunia jeung di akhirat. Da ilah geus eta jalma anu meunang gelar anfa'uhum linnas. Manusia paling mulia jelas pala hati sadaya. Manfaat dina kahirupanana. Tuh, cek bener teh. Kumaha di jalan geus kapok atuh dasarna ge mahabbah bae teh cek ulah ge aya pangajian bayana ngaji ulah ning jadi kiai keur kiainan bagi jadi kiai-kiainan nipu benar bae jelema bu aya panjang orang pohon dina bu kabita amat teh cenah mulut kiai oh dina mah napu dangdang make jubah ke udang-udang bekas bae mual di bawah bola kotak penuh lubang kayak di dapur barang lubang kayak di dapur eta jadi lemah dan purba jadi kiai ku hayang jadi kiai jadi ngarana nyamar jadi kiai lain pikir jelema bodoh akhirna mah nampul di mana cenah jang di anu di mana pesantren di anu teu sabaraha tahun 28 tahun itu molotok ya malah molotok eletek abdi ngasal ngelel kan beak lagi urusan ngaji juru imam beak kita alpiyah albasiyah segala beak udah tuarannya jangan membodohi nanti jangan anak waduh ini dengan kami jenis wah kiaian kayak dikawinkan ke anak ulang ulang masih apa aja udah dikawinkan begitu sebulan 2 bulan di Paraban sebulan 2 bulan ayo kan itu dapat enak minta lagi laju cek eta minantuna mitohana coba dia cek mitohana kuat dia berusaha tenang bah abdi boga ilmu dan kompeten ilmu abdi bisa non dia abdi bisa mubaran bener gara hubungan wabah sampai sama Karjaya karena dia Karsari bahwa abdi bisa mubaran bener boga jampe bener main yakin dia pak banyak main untuk biasa karena yakin mah begitu begitu cirina kia lamun cager mamang mayar 20.000 lamun teu cager kula mayar 1 juta lumongko tuh akang ngeri naon mama untuk
Bah! Ini cagur kak. Mayar 20.000 cuma. Betul. Udah kakak, belum aja aja. Mah, masya Allah, bencana malam ini. Bah! Cagur, loba duitnya. Tuh na dokter sepi kak. Masya Allah dokter. Waduh, cek dokter. Cek dokter urang mal enak saya kudu kunci. Gitu. Ustad betul ustad, pakai jubah wangi mana? Mal enak jadi orang. Coba orang kumat tarekahan supaya mainan eleh. Ya, tarekahan. Wiji dokter. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon? Abdi rek berobat. Ada dokter eta. Naon aja jerina? Oh, teu boga rasaan. Leta abdi. Oh, tenang. Nah, ditipu nya poe dokter. Oh, keluar main nanti jero kamar. Sep. Nyomot minyak keren. Waduh. Inom. Cek eta main. Cek dokter, panjangan minyak keren. Pan ieu kumaha tadina? Atuh inum hayang cager tante. Inum. Main. Ih, atuh ieu jadi minyak keren, atuh jata cager di boga rasana gitu mah. Kan lagi mana? Gitu. Waduh. Bayar ka dia 20.000. Ah, 20.000 kan cepat. Biar udah sebenarnya kagonol duit 1 juta moro. Ah, kan. Dokter ketipu kan. Gak ada eta kieu teh eta. Kurang angkat dibagi di ka kepalana. Waduh, kepala. Rengsek ulah ge cenah beak duit kula. Nanti aya aja. Wae, kita mah tenang, aing nu turun. Ih. Warang geus kitu. Jemaah kepalana turun. Wae mah kejebak cenah ieu. Kiai teh cenah perkiai katelahna ka, make jubah bae ieu. Gitu. Tenang, wae cenah dijebak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mang, pulang berobat. Iya. Cek eta teh. Ustadanan teh ya, cek dumpuna. Lamun Bapak cager, kula mayar. Lamun Bapak cager, Bapak mayar ka kula 20.000. Lamun Bapak teh cager, 1 juta kula dibayar. Naon angluan ka kakak? Kula mah teu boga dodoloan. Oh. Waduh. Bingung mah. Baru cek mainan aduh kata tahu lagi. Nah, cek dokter benang dia kuai. Aya geus kitu mah cenah. Ulah ka kamar heula ka kamar. Ya, cek mainan dapat duit mainan 20.000. Tah kok dibayar 1 juta. Cek dokter naon nya 20.000. Cager aya kitu buka deuleun dia. Atuh awak kan dokter ada deui bae eta. Kikiahiana eta menangkan duit eta. Komo kiai beneran eta ditu. Kudu hal yang anak baru ke ilmu manfaat dari ilmu kudu mahabbah ke seorang ulama. Begitu. Betul. Atuh cager kak. Kula lantaran bergerak rasa diska dulu nya cager ngaranna atuh. Itu tah budak bayar 1 juta, cek dokter weh. Bae 1 juta deh mah cenah 20.000 atuh jatuh bergerak rasa itu cager. Bukan duluan aya kitu mah. Ada ada DP tak ada dokter kepala. Nah, orang soleh penting dimahabbahan supaya almar'u ma'aman habba jalma digiringna jaga di kiamat subhana kumaha dokter resep hidup di alam dunia. Namun aceng mahabbah ka ulama, resep ka orang-orang soleh, insyaallah jaga bakal dihijikeun orang-orang soleh. Amin. Amin ya rabbal sebab orang soleh patok dunia. Aku datanya. Atuh aku di rumah sakit itu baik. Moga-moga manfaatna nularas peta pakai daya Allah anu lepat kepada kuring. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu
hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma awsil wa taqabbal mithla thawabi ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma sallaynahu wa ma saddaqnahu ba'da al-qabul minna hadiyatan wasilatan balighatan nazilatan syamilatan ila hadarati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila rohi Amadi Mahdi bin Muhammad Husain Haji Markusen. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nawwir dharihahu wa kaffir an sayyi'atihi. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma anfa'na bi 'ulumihi wa amidna bi asrarihi wa ma'unatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudnibin wa ya muqila atharatil athirin irham 'abdaka al khataril 'azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna minal akhyaril marzuqin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa ahlid dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina bi la ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna jannata ma'a man qala la ilaha illallah. Rabbana taqabbal du'aana bijahi 'abdika wa nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.